si Repa wihan deui Ahmad ya Habibi Habibi salam salam alaika Habibi. Siap. Ahmad ya Habibi Habibi sadaya Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam alaika Habibi sadaya Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi ya'udal gharibi salam alaika amnun salamun salam alaika ya'udal gharibi salam alaika amnun salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi jitan bil Qur'ani salam alaika min indi rahmani salam alaika kita bil Qur'ani salam alaika min indi rahmani salam alaika kita bil tauhidi salam alaika Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Allahumma sholli wa sallim mubarak hiji singser saha umat Rasul muslim sholawat malangka dina nalika nyukang suratul mustaqim ku malaikat Israil dituntun dugi kana lawan surgana Gusti hiji dua ya tos tamat kasih nomor kedua malaikat naon nya cek abdi ge ngaji masa alit ge geus poho dua malaikat Mikail saur malaikat Mikail ya Rasulullah kaula janji sing saha umat anjeun anu sering maoskeun sholawat langkung 10 kali maka ku kaula sujud ka Allah minta pangampurakeun keur eta umat anjeun nu sering ngaoskeun sholawat ibu sok maca sholawat tambu ngawas sholawat mah bu nuju nyuci oge diganyar ngaoskeun sholawat ibu kieu tingali
Salatullah salamullah diganya keur masak. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqo Tidana wa firlana Mamado ya wasi'al karomi diganya gerdang bos dimikau nanti kacau. Sholli ya Rabbi sholli ala Muhammad wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad wa sallim diganyar ker diacu ya Rabbi sholli ala Muhammad diganyar eta teh Bu. Mantap ibu kami jalmi murang kali ibu nangis ku sholawat bakal jempling. Sok sepuh baheula mah kolot baheula. Da can apaleun HP can apaleun TV kolot baheula mah mun budak ceurik teh ku sholawat. Budak digais di dieu dituna lamun lapar dibeuweung. Sangu teh nyem dep. Sok mah calawat budak baheula mah. Aya budak ayeuna kersaeun dihuapan ku kolot nanti dia moal. Tak beda budak ayeuna jeung budak baheula mah. Budak baheula mah ku kolot teh sieun. Ceuk kolot di ditu, "Jang, hei pamali punten." Dongkok punten. Budak baheula, budak ayeuna di Majalaya kolot keur cicing kadabrak kene cekok jumpali boro-boro punten kolot ge dijejak. Budak ayeuna mah sabab budak baheula mah kolotna ge mempan kanu jadi budak disebutkeun karismatik kolot jadi anak adidik cicing pamali cicing tong kaluar peuting aya kelong mun ayeuna dibalikeun ka abi ka kolot kumaha kelong teh nyaon teu wanian nyebut kelong cek kelong teh teuing aing mah cenah moal ngajirim eta mah kolot teh nu sarala. Budak ceurik teh sok dipencet kolot bahu ayeuna mah gandeng sia montong meweh aya juri di luar juri. Ayeuna mah mun kolot baheula mah nangis teh dipungku dipunak di dia sok neng ceuk bagus ceuk budak mah ya Rabbi bil Mustafa paling makasih dana ilana budak teh kolot baheula kolot ayeuna ceurik dicocok, dijejek ceulina gandeng sia teh aya juri di luar budakna ngalawan mah naon ai mah juri teh mana aya sage keur ngarekol tuh juri cek budak bapak bapak teh juri auzubillahi min tah kolot baheula mah ku sholawat teh budak keur nangis ge jempling tah euceung menangaos teh abdi enak terapkeun mun caroge urang langarong sing manyun kieu. Naon Pak aya kopi teu borok-borok mah sakieu urang teh kamaritas corona PPKN kopi teh saat nawada lain meuli atuh ai bapak lain digawe capek aing teh hayang aya kopi manyun kieu langsung ku ibu kapayun ya Rabbi bil Mustafa usapan balik makasih dana maghfir lana insyaallah bu ibu dicabok Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kasawah kolot baheula kenapa orang kolot baheula tara kakurangan pandang jeung pangan jeung sandang. Kolot baheula mah bubuahan teh di dapur teh dileuit pinuh jauh teh. Bui teh gede. Kenapa? Sabab kolot baheula mah kercepna ge sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngalacau melacau bismillahirrahmanirrahim di pangku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beda jauh sholawat jeung jauh nu tara maca sholawat. Margina urang kumulu dan kieu mah sagala ge jadi barokah. Kunaha jadi barokah sakur anu dicanak dina ieu tempat dina angguk barokah bil barakah tandiman wa takriman jadi barokah. Tah wajah-wajah ibu ieu teh wajah barokah ieu teh. Wajah ibu teh wajah barokah loba hutang. Barokah. Katingali da ku abdi mana anu ceria mana anu setengah ceria mana anu galau pusing boring katingali dina waktos ngaos ieu mah insyaallah jadi barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik tah kolot baheula mah sakituna mantap
kolot baheula ngadidikna ka hade omat nitip kanu jadi budakna teh papatahna hiji sing hade akhlak sanajan ilmu jangkung ilmu loba ilmu na badag pangkatna badag lamun eueuh akhlak kan eta jelema teu berarti di hadapan manusia komo di hadapan Gusti sabab Rasul nanjurkeun innamal mu'minuna karimal akhlak nyampurnakeun Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nomor kedua malaikat naon cenah teh bakal berhampura ka jalma anu sering ka umat Rasul anu sering ngaoskeun sholawat sareng ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim sareng rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Jangan ibu-ibu nak jamaah tema ini ya rabbi ballighul wasilah ya rabbi khussabil fadilah lulu sanajan Sri Harebos oge naon ya ya rabbi warḍa 'ani sahabah ya rabbi warḍa 'ani sulalah ya rabbi sholli ala Muhammad ya
salli ala Muhammad Ya Rasulullah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Habibullah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Habibullah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik sabaraha hiji ibu tuhnya jika ABG di bawah ngaji mah dua nomor katilu malaikat Israfil tugasna niup sang sakala pamisur Allah Israfil tiup sang sakala maka idza zulzilatil ardu jalaha langit ditilepan ku Allah alam dunya diratakeun disebatkeun kiamah a'udzubillahi min dina keterangan sah-sah jalma dina waktu kiamah nu keur hamil 4 bulan nyaksian kana eta kejadian hamilna eta 4 bulan langsung ngajuru harita keneh saking kuriwuna pacakewuhna eta poe kiamah nyaeta poe anu akhir teu aya deui dinten yaumal la yanfa'u malu wala banun dina poenan eta mah teu manfaat harta teu manfaat malun wala banun teu manfaat a'udzubillahi min nomor kaopat malaikat naon tugasna nyabut malaikat pangserem-seremna di antara nu 10 sadaya malaikat pangserem-seremna eta hiji malaikat saha Ijroil tukang naon nyabut nyawa malaikat teh bu malaikat teh ruhul kudus malaikat teh ruh anu suci nuku Allah teu ngagaduhan eta ruh eta teu dipasihan nafsu saha teh malaikat teu karunyaeun malaikat mah ceuk Allah teh wey malaikat Ijroil cabut nyawana eta orok malaikat karunyaeun teu jentuh nyabut nyawa di Eropa, nyabut nyawa di Itali, nyabut nyawa di Malaysia, nyabut nyawa di Majalaya, nyabut nyawa di Tasikmalaya, nyabut nyawa di Ibun, cek Allah barengkeun nyabutna berat suganding kengke sugan cek malaikat teh kieu ya Allah ieu mah Pak Ustad kumaha karunya Ustad ge nan cabut tapi ulah ayeuna mah abdi sababna insyaallah abi mah panjang kana isu amalki abi mah anom keneh loba anu payunan abi geus karolot ka itu malaikat kan itu ulah ka abi mah murah keneh nya ka ditu maksud teh malaikat naon itu doail kade bu bilih mapasihan budak ibu engke incu lahir hoyong masihan budak hayang keren ngaranna akhir zaman di ngaranan ku ngaranna Cep Ijroil montong eta teh pijilakaeun akina keur sakarat incuna datang anu ngaran saha bah itu Ijroil datang langsung akina kula pes paeh we da Ijroil datang mantang entong punami eta ngaran budak mah malaikat pang serem-seremna malaikat Ijroil malaikat Ijroil teh bu nyabut nanti dia buta-buta tina tuntung jempol kaki geuning sok beri paos sampean ama tos teu ayaan gitu kan didieu ka dia sajengkal didorong malaikat Ijroil ku sadaya malaikat menurut keterangan 40 malaikat dibantuan malaikat Ijroil saking nyeri jeung berat nyabut nyawa jelema di dieu disimpen di dieu sok dicepeng ieu leres beuh sampean tos teu ayaan di dieu ka dieu disimpen
cepeng ieu terus teu aya di dieu cabut tina panangan disimpenna dina dada mantap mun jaman ek maot dicepengna teh tungtung sampean palih dieu sareng palih pengker panangan denyutan nadi nu palih dieu dari paos tos teu ayaan dina pananganna oge terus dina nalika maruh di dieu bu malaikat Israil dituna ku malaikat Israil rupa-rupa tergantung amal hirup urang di alam dunia bahkan ruh nalika di dieu bu aya nu sakaratna teh saminggu a'udzubillahi min aya nu 3 dinten 3 wengi nah gorok sakaratan amit cek incunana teh Pak tuturkeun sok abdi lamun cilaka ibu bapak teu boga budak soleh nalika sakaratul maut teu bisa nungtun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mun teu boga budak soleh cilaka dunya akhirat nalika sakaratul maut anak teu nyaksian kana jadi indung bapakna a'udzubillahi min numawi perjogia budak soleh teh tah ieu teh keur ngadidik budak soleh nalika urang hirup di alam dunya rek kareles misalna ek maut budak soleh mah gigireun palih katuhu mah cek budak saha teh soleh tuturkeun abdi mah bari maca yasin wal Quran indungna wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin nepi katulungan sanajan loba amal salah nu jadi indungna sabab buka budak soleh mangka indungna dijahit ku jadi anak anu soleh bakal gampang sakaratul maut mantap 3 hal nu bakal marengan hiji budak 2 ilmu 3 sodako jariah budak soleh mah tuturkeun abdi sok